Pasal mertelakeun pasunatan memeh salat jeung di jero salat. Ari pasunatan dina memeh salat aya dua, hiji adzan, dua qomat, sareng dua sunat dina jero salat, hiji tahiyat awal, kadua qunut. Pasal mertelakeun bilangan rakaat salat nu 5 waktu jeung liana. Dina sapoe sapeuting rakaatna salat fardu 17 sajumlahna, sareng 30 sujud langkung 4 jeung 80 takbir langkung 4 jeung 10 salam tahiyat salapan, sareng 153 tasbehan. Ari rukun dina 5 waktu salat 230 punjul 4. Ari zuhur, asar, isya bangsa 4 rukun hiji waktu 54. Margi hiji rakaatna 12 rukun anu bulak-balik masing awas, tambah genep niat takbiratul ihram, lungguh akhir tahiyat sholawat salam.